Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang sedang nonton channel ini atau mendengarkan. Pada saat ini saya akan membahas yaitu doa wudhu. Doa wudhu ini yang saya ambil dari kitab Sulam Munajat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Di dalam doa wudhu ini akan dibahas yang sifatnya sunat dan yang sifatnya wajib. Susunan cara berwudhu serta doanya. 1. Yang sifatnya sunat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu abdi nyalindung billahi ka Gusti Allah minasy syaitani tina godaan setan ar-rajimi anu dilaknat. 2. Yang sifatnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebatkeun jenengan Allah, Ar-Rahmani anu maha pengasih, Ar-Rahimi anu maha penyayang. Lugot singkat padat tur pondok. 3. Maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ieu anu sifatna sunat. Asyhadu nekadkeun atau ngayakinkeun abdi an kana sanyana tingkah hate sareng kalakuan la ilaha eta teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan anu sabenerna dina ayana illallahu angin Gusti Allah anu nyalira. Wa asyhadu sareng nekadkeun atau ngayakinkeun abdi anna Muhammadan saestuna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Kaopat, doa ninggal cai sifatna sunat. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a tahura. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi zat ja'ala anu parantos ngajantenkeun itu allazi hadzal ma'a kana ieu cai at-tahura anu suci. 5. Doa ngawasuh dampal panangan dua atau kokocok panangan dua sifatna sunat. Allahumma hfad yadaya an jami'i ma'asika kulliha. Allahumma ya Allah ihfad mugia ngaraksa Gusti yadaya kana panangan abdi an jami'i tina sakabeh ma'asika kadorakaan kulliha sakabehna doraka. 6. Doa kekemu sifatna sunat. Allahumma askini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u ba'dahu abadan. Allahumma ya Allah askini mugia maparinan nginum Gusti ka abdi min haudi nabiyyika tina talaga para nabi Gusti Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'san kana sagelas la adma'u anu moal dahaga
ba'dahu saantos nginumna itu cai abadan salawasna. 7. Doa ngingsreg cai kana pangamung, hukumna sunat. Allahumma la tuhrimni raihata na'imika wa jannatika. Allahumma ya Allah la tuhrimni mugia ulah ngahalangan Gusti ka abdi raihata na'imika kana sesengitan pirang-pirang nikmat Gusti wa jannatika sareng pirang-pirang surga Gusti. 8. Niat wudu, hukumna wajib dina hate, dina biwirna hukumna sunat. Ieu anu diucapkeun bade dina biwir maupun dina hate. Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asgori fardho lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a niat abdi wudu li rab'il hadasi karena ngilangkeun hukum hadas al asgori anu alit fardho lillahi ta'ala fardu karena Allah ta'ala. 8. Doa ngawasuh larai atau beungeut atau wajah hukumna wajib. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Allahumma ya Allah bayyid mugia ngabodaskeun Gusti wajhi kana wajah abdi yauma tabyaddu dina poenan ngabodaskeun Gusti wujuhun kana pirang-pirang wajah watas waddu sarang dina poenan ngahideungkeun Gusti wujuhun kana pirang-pirang wajah. 10. Doa ngawasuh panangan katuhu, hukumna wajib. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma ya Allah a'tini mugia maparinan Gusti ka abdi kitabi kana catatan atau kitab abdi biyamini kana palih katuhu abdi wa hasibni sareng mugia ngitung Gusti ka abdi atau ngahisab hisaban kalawan hisaban yasiron anu enteng tur gampang. 11. Doa ngawasuh panangan kenca, hukumna wajib. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Allahumma ya Allah inni saestuna abdi a'udzubika nyuhunkeun perlindungan abdi ka Gusti antu tiani kana yen maparinan Gusti ka abdi kitabi kana catatan atau kitab abdi bisimali kapalih kenca abdi aw miwaroi sareng kapalih tukangeun dohri tonggong abdi. 12. Doa ngusap rambut sakedik atau ngusap munan anu teu aya rambutan, hukumna wajib. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar wa azillani tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluka. Allahumma ya Allah harrim mugia ngaharamkeun Gusti sya'ari kana rambut abdi wa basyari sareng kana kulit abdi alan nari kana asup kana jero neraka wa azillani sareng mugia maparinan iuh-iuhan Gusti ka abdi tahta dili dina sahandapeun iuh-iuhan arsyika aras Gusti yauman dina hiji dinten ladila anu teu aya iuh-iuhan
illa ziluka kecuali iuh-iuhan Gusti. 13 doa ngawasuh cepil 2 hukumna sunat. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana atau fayattabi'uni ahsana. Allahumma ya Allah ij'alni mugia ngajantenkeun Gusti ka abdi minal ladzina ti sabagian jalmi-jalmi yastami'una anu ngaruping itu jalmi-jalmi al qaula kana cariosan anu sarae fayattabi'uni sareng mugia tarurut abdi sadaya ahsanah kana pirang-pirang cariosan anu sae. 14 doa ngawasuh sampean katuhu hukumna wajib. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadika sholihin. Allahumma ya Allah sabbit mugia netepkeun Gusti qadami kana dampal sampean abdi ala siratil mustaqimi luhureun cukang siratal mustaqim ma'a aqdami sarta pirang-pirang dampal sampean ibadika sholihin pirang-pirang hamba Gusti anu saroleh. 15 doa ngawasuh sampean kenca atau kiwa hukumna wajib. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Allahumma ya Allah inni saestuna abdi a'udzubika nyuhunkeun perlindungan abdi ka Gusti antazila kana yenti soledat kodami dampal sampean abdi ala sirati dina luhureun cukang siratal mustaqim pinnari kana jero neraka yauma tazilu dina dintenan ti soledat aqdamul munafiqina dampal sampean jalma-jalma anu munafik wal musyrikina sareng dampal sampean jalmi-jalmi anu malu syirik. 16 doa tos wudu bari mayun ka kiblat ieu anu ponok. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma ya Allah ij'alni mugia ngajantenkeun Gusti ka abdi minat tawwabina ti golongan jalmi anu tukang tarobat waj'alni sareng mugia ngajantenkeun Gusti ka abdi minal mutatahhirina ti jalmi atau golongan anu tukang bebersih waj'alni sareng mugia ngajantenkeun Gusti ka abdi min ibadika sholihin kalebetkeun kana golongan hamba-hamba Gusti anu saroleh. Doa tos wudu bade doa eta wungkul hiji mangga bade anu panjangna mangga anu panjangna mah ieu diteraskeun tos doa eta karangaos surah Al-Qadar 3 kali tos ngaos surah Al-Qadar 3 kali teras ngadoa ieu doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma ghfirli dhunubi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftanni bima zawaitu anni walhamdulillahi rabbil alamin. Tah eta panginten palawargi susunan cara wudu ti awal dugi ka akhir anu sunat sareng anu wajib cara ngangona. Mangga mudah-mudahan ieu manfaat ka jalmi anu mereogikeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.